warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa tepang deui sareng Mang Ino dina dongeng Liwung Teh ini bagian ke-35. Ulahila pamirsa pangrojokna like sareng subscribe. Untuk subscribe atur nuhun sumangga nyanggakeun. Liwung Teh ini bagian ke-35. Astagfirullah, ya Allah ya Rob. Kunaon ieu Pak? Mang Pardi, sadiakeun mobil buru kadi bantuan. Emput, keheula rek dibawa ka mana? Ka rumah sakit, bahaya Bu. Ieu sanes panyawat enteng. Ibu sanggup ngurus Bapak dibantuan ku Bu Dewi. Teu tiasa Bu, parah ieu mah bisa ngalah nyawa didinya anu kudu di alam mahfud. Surya geus ngabedega ngahalangan lawang pantok seueul nunjel hulu angen mireng caritaan Surya. Leungeun nu rek nyangke bapana pugak laju ngalik tuluy ngaringkang nyampeurkeun Surya. Gurat sinis ka gambar Nabi Wir Bu Dewi sedang warji jeung ratih tembong geumpeur nyakseni ketak anak-anakna. Putra Surya eureun warji ngaharewas ngagebes anak-anak. Untuk norok-nok nahan tiris tina tatu nu geus parna. Ngarahuh moper amarah nu meh teu katahan jero dada. Putra muncereng ka lanceutna. Naon maksudna Kang Surya nyarita kitu? Rek ngalah nyawa sagala nyawa saha? Liwung Teh ini bagian ke-35. Ulahila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu tos subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Didinya ngerusak usaha Akang, ngahasup pagawe ngarah balubar teu daek nuluykeun hancap proyek bangkar. Teu kapuluk anjeun put ngahancurkeun usaha Akang, nyawa didinya gantina. Surya ratih nyorowok ngabandungan carita anak putrana Rajang Surya beureup ngahabok dada kenca lanceukna. Surya ngajari jeuk bari ngungkup dada baham calangap nahan eungapna tonjokan putra. Bu Dewi rikat nahan awak Surya nurek ngajengkang sedang ratih ngarangkul cangkeng putra di tukang. Kasep putra nanaonan
Hegakna ambekan nyidem deui keuyang ngadenge Surya terus ngocoblak nyalahkeun dirina. Ting kecewis ting harewas jeung Bu Dewi baru lurat leret ka putra kawas nya keur ngahasut. Hayu mang urang gotong si bapa bawa ka rumah sakit. Warji nu peureum gegerungan teu wasa mumpang ka hayang putra najan nu araya pada ngahalang-halang. Make ngahalangan sagala, bapa kudu cager. Moal damang put najan dirawat tahun-tahun ge. Ubarna lain di rumah sakit atau di dokter tapi ku ibu. Bu Dewi ngahalangan nu rek indit. Pon kitu deui lanceuk jeung indungna amarah jeung kuciwa pagaliwota. Liwung teu apal kudu kumaha pipetaeun sedeng kahariwang kanu jadi bapa. Beuki karasa ngorowotan hatena teu tega. Liwung teh Yeni bagan ka-35 ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Putra netep Bu Dewi pinuh ku tanda tanya. Bapak kieu gara-gara emput pan landong tadi ku emput di jewang cobi mun tadi nu gelas di eleueut mah moal dugi parna kieu. Bu Dewi ngadila putra kerung. Getih kira-kira we Bu teu asup akal nu buruk di ubaran ku cai bangke istighfar. Lain cai bangke tapi getih hayam hideung. Haram Bu, putra Allahok. Naon lepatna mun sareton bisa cager. Teu aya tirituna Bu. Putra dengikeun ye, si bapa mah lain gering ilahar, mata kubarna ge teu ilahar. Ilaing keukeuh maksa we ka rumah sakit. Panutup mencerong kanu sesengor taya rasa nu bisa ngadeketkeun hate. Surya jeung putra kitu deui ngarni najan ti leuletik pagiling gisik. Surya geus kabuleun lalangse nu mendingan sanubari jeung akal asakna atikan kamusrikan alatan nempo kahirupan sapopoe kolotna nu geus katalimbeng janji pikeun jadi abdi sapanjangna.
Liwung teh yeuni bagan ka-35. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu tos subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Warji umarurung deui, putra nahan ambekan kusabab bau tina tatu bapan nu ngalemperek di pencrong. Kampret lebah beteungna geus baseuh japahan. Putra malius ngarasakeun rujitna. Kunaon bapa teh geubis satanapi katerapa nyawat naon? Put mah teu ngartos. Mata mun teu nyaho mah ulah sok nyanyahoanan mawa karep naon hesena nurut ka Bu Dewi. Sagala caritaan Surya diteureuyan najan pait peuheur matak nyangkelit kana rasaan baper amarah nu ngagudug mireng panjelejeh tinu jadi lanceuk. Ngembang laja putra eleh deet ngaleos laju ninggalkeun nu keur ngagugulung Warji ngaringkang muru kaluar teu malire indungna nu ngahaokan tumanya rek ka mana. Panas pikir awak bayeung yang ati mah ceurik asa diapilainkeun ku kolot. Dulur nyatru geus teu nganggap saha manehna. Liwung teh yeuni bagan ka-35. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu tos subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Hamadiar jeroning ngalengkah kalacat kana mobil tuyul ngabiur ninggalkeun buruan mawa hate nu hanaang. Midangdam pangakuan jeung kating triman ali nu jadi panglumpatan mangsa hate keur marunda. Padepokan Amusri nu jadi pangreureuh kalbu mangsa hate keur kaeuntupan amarah. Didinya putra ngecageun Bang-Bang udar sagala tugena kaparidon jeung Bahkari. Dulur jadi batur ngajadi dulur teh saknyana. Sagala rupa dicaritakeun taya nu di dinding kelir bruk brak teu disumput-sumput.
Nu ngabandungan silih reret Sri Olohok nempo putra ngahruk ti iraha teu damang teh si bapa teh put numawi teu terang da teu naon-naon atuh mung tadi anjing ujug-ujug ngudupruk wales katinggal nama. Kumaha saur dokter? Bujeng-bujeng ka dokter pan bade dicandake ka rumah sakit ge diwagel melaan abdi riput sareng Kang Surya. Liwung teh yani bagan ka-35. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun Sumangga urang lajengkeun deui. Astagfirullah. Obrolan manjang sering geus nyawang kumaha parnana sakit nu karandapan ku warji ayeuna. Tatu merejih bau bangke teu beda jeung kasakit batin nu kungsi karandapan ku dirina. Alatan katalengesan warji ka anakna baheula ka nyeri bangbaungeun nepi ka ayeuna. Abah me HP ka hidup jangka dek ulah lepas kuno 5 waktu jeung deui lamun rek sare rek kaluar ti imah atawa indi tinggalkeun wewangunan mangka hade baca heula ayat kursi 7 balikan eta keur kasalamatan hidup dipade hidup pokona mah ngajaga ngariksa tina perkara nu nyilakakeun. Tah geus apal can doana put? Apalah tuhli piraku murid abah ngerakeun Alhamdulillah bunga ambung ping nage artina hidup teh calakan kasep. Putra keong menang pamuji ti amusri di dieu manehna ngarasa bener jadi anak bisa ngarasakeun kaheman indung nu teu kungsi kapanggih di tengah lubak libuk harta banda kolotna. Kasenangan dunya taya hartina mun dipapandekeun kana kasenangan batin najan hirup ukur saayana mawa betah jeung mere kating triman kana kahirupan. Sor Burati ngasongkeun baki si Malati jeung sagelas getih hayam hideung karati nu satuluyna diinumkeun ka warji nu keur humarurung haseup satangki mulek jeroun kamar nyerep bau daging buruk tina panyakit nu gering. Lek getih hideung dina saregot ledis diinum ku warji kawas nu hanaang sesa nu nyakcak tina gelas diteteskeun kana tatu nu jiih pas tatu ngajelejes bijil haseup ipis warji ngagerung guling gasahan kawas lauk kasaatan. Oh, tatu jiih lalaunan garing ngerut meotan nu antukna lita taya tapak-tapakna kesang renung tina tarang leup ratih ngawawalkeun Malati kana baham warji nu gering gugulitikan dina enggon bari teu eureun humarurung. Surya unggah kana enggon ngahudangkeun bapana disakeh diinum ciherang disaksian ku Bu Dewi jeung ratih nu teu eureun gegerenyeman.
hanca kopina pamirsa, hatur nuhun utos ngiring nyakseni dongeng liwung teh ini bagan ke-35. Diantos liwung teh ini bagan ke-36. Ulah hila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nutos subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Cak.